Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahemen panga bade nerangkeun masalah bidang dina suling wargi sadayana. Upami hoyong misalkan terang dina suling, suanten suling, kedah apal heula lirik laguna sapertosna baguna. Upami urang teu apal lirik lagu disalurkeun kana suling oge mah terang salawasna. Tah sagala bidang oge kedah apal heula dina lagu, bidangna lagu misalkeunana nya abah bade ngalagukeun ku kupu. Kayaknya ada bukeun para wargi sadayana tadi bukaanna kitu kupu. Saur suling upami sareng saur sowanten kumaha? Saur kawih misalnya. Ku abah dicontohkeun deui nya para wargi sadayana ya kasadayana ya abah teh sareng tiasa. Urang geus sinusuna da abah teh nya biarpun aki-aki abah sabarna mah ieu teh nya ye. Tah ayeuna ku sowanten ku sora nya ye sora abah. Iber deui ku kupu iberti taman. Tah saur abah. Tah kan suling keur teh anu tadi upami saur abah ge upami teu apal lirik lagu hoyong diajar suling moal tiasa kitu sampapanah abah ieu mah kasadayana nya ampun teh ya abah cenah bidang tiasa dina persulingan misalna nya dina lewatan teh nya lewatan teh kieu lewatan eta lewatan sebatna anu bieu dina ieu dina curug we nya da surah apa mah curug nya ye peletok hiji tah nya nu bieu nama peletok hiji tah anu ngalih kade kana tilu ramo eta peletok tilu. Nah digeterkeun kitu nya lewatan anu pertemi tadi dina lewatan misalkeun dina alok misalkan kan alok ku suling aya ku suling aya ku kawih teh upami ku istimewa kawihnya tah ku sulingnya tah eta teh tadi teh leotan dina leotan upami dina kawih mah senggol dina nama bieu nya bade lagu naon-naon oge mah enggak misalkeun ayeuna wangsi sililoi kedah apal heula dina laguna lirikna nu penting mah nya wargi sadayana ayeuna abah bade ngalagukeun wangsit coba nya ye cobi-cobian ngadangukeun. Saus suling saus kawih kumaha tah sami kami kan cara abah ge wihde keur tadinya bilih kirang yen teh mah ye wangsit tah langkah wangsit teh kitu ayeuna dina suling da suling mah sakitu-kituna nya nya entus kawasoan suling mah asal pas dina nadana teh sabapa tadi dina upamina soranya ye punten ye abdi abah pangal lain leg ye nya da bonganna kureus risuna upami teh kurang da busade abah teh geus kolo ieu teh geus 60 tahun teh abah teh usia teh ye nya mata kapanonoman abah pepeujeul ti ayeuna mun urang masih kan muda ye titip abah mah ya abah kalian ku bisa ye nya da bongan abah cicingna di Gunung Tilu ye di Sau Gunung Tilu suku Gunung Tilu ceuk sora ye wangsit baheula kacapangan dina zaman galupakuan tatong teruskeun eta mah beun sabab eta tah seperti kitu cakap sakitu abah badi rirenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.